Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi waftah alaina abwaba ilmika wansur alaina khuzana ma'rifatika. Urang lajengkeun aosan bab kalima akidah uluhiyah dina buku 50 akidah ngajamin mukmin munjin anu dikaluarkeun ku Pondok Pesantren Miftahul Huda Manon Jaya Tasikmalaya, mangrupikeun kumpulan pangwuruk dina bab akidah ti Ua Ajengan. Ayeuna urang ngalajeng kana pasal katilu sifat salabiyah. Harti sifat salabiyah nyaeta nyabut sifat anu teu pantes atawa anu mustahil di Allah. Hakikatna sifat salabiyah kaasup sifat adamiyah, tegesna sifat bangsa euweuh, da jadi sifatna teh ku euweuhna. Sifat salabiyah kabehna aya 5. Qidam, baqo, mukhalafah lil hawadis, qiyamuhu binafsih, wahdaniyah. Tina segi istigna jeung iftikor, sifat anu dibutuhkeun ku makhluk atawa henteu, maka sifat salabiyah kaasup kana sifat istigna, hartina teu dibutuhkeun ku makhluk, eta mangrupa kasampurnaan Allah. Kajaba sifat wahdaniyat fil af'al eta mah kaasup kana iftikor. Ari sifat iftikor mah sifat anu dibutuhkeun ku makhluk saperti kudrot, irodat, ilmu, hayat. Ieu mah dibutuhkeun ku makhluk dina ayana atawa dina proses kahirupanana. Lamun ditilik tina segi kamaliyah, sifat salabiyah kaasup sifat kamal, hartina kasampurnaan Allah. Mahi ku eta sifat yen Allah aya. Eusina sifat kamal nyaeta nafsiyah jeung salabiyah. Jelasnya urang lajeng ke sifat qidam sareng baqo. Dina bahasa Sunda eueuh nu pimahyeun pikeun ngahartian qidam hakiki jeung baqo hakiki. Nyaeta qidamna Allah Subhanahu wa taala jeung baqona. Sabab lamun dihartian heubeul atawa abadi mere isyarat kana zamani, kana waktu. Dihartian nu ti heula atawa nu pangheulana ieu ge mere isyarat kana qidam idofi. Nyaeta mun dibandingkeun jeung perkara sejen, maka teu aya anu mere tanda kana salabiyahna kajaba teu aya mimitina, teu aya tungtungna jeung teu kakurung ku zaman. Anu disalab dieuweuhkeun ku sifat qidam nyaeta teu aya mimitina atawa nolak pertanyaan ti iraha ayana Allah. Sabab eta pertanyaan kaasup makulat mata, hartina omongan-omongan nu nanyakeun zaman. Ari nanyakeun zaman ka Allah eta teu sah, sabab nandakeun kakurung ku zaman. Aya kawit, aya tungtung. Kusabab hartina baqo teu aya tungtungna, maka kacabut makulat nisbi bagian mata, bagian nu nanyakeun waktu. Tegesna teu sah nanyakeun Allah ti iraha, nepi ka iraha, wayah kumaha jeung sabangsana. Kusabab kitu pisan qidam jeung baqo disebut salabiyah. Artina nyalab atau nyabut omongan-omongan anu nanyakeun waktu ka Allah. Nisbat baqo jeung qidam
aya anu wajib bako jeung kidam nyaeta zat jeung sifatna Allah Subhanahu wa taala. Aya anu bako teu kidam nyaeta 8 makhluk: Arsy, kursi, lauhul mahfud, jeung kalam anu aya di jerona, surga, neraka, ruhani, jeung tulang cungcurungan jelema, eta anu bako tapi teu kidam. Artina eta kekal tapi aya mimitina. Terus aya anu teu bako teu kidam. Nyaeta kabeh makhluk lian anu 8 perkara eta. Aya nu kidam tapi teu bako nyaeta makdumna makhluk, eueuhna makhluk samemeh diayakeun. Kidam sabab tadina eueuh ngan teu bako da ayeuna aya. Dalil nakli tina kidam sareng bako di surat Al-Hadid ayat 3 sareng surat Ar-Rahman ayat 27. Wal awwalu wal akhiru. Anjeuna anu awal teu aya mimitina jeung anu akhir teu aya tungtungna. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Jeung tetep langgeng zat pangeran anjeun anu ngagaduhan kaagungan jeung kamuliaan. Teraskeun heula. Sifat mukhalafah lil hawadis. Mukhalafah lil hawadis artina Allah beda jeung sakabeh makhluk. Kecap mukhalafah segatna masdar, kaluaran sulasi mazid warna kahiji bab katilu. Anu binana musyarakah, hartina reureujeungan dina hiji pagawean. Atuh harti mukhalafah lil hawadis Allah silih bedaan jeung makhluk. Allah beda jeung makhluk, kitu oge makhluk beda jeung Allah. Nu wajib beda dina kaayaan jeung dina bukti, lain dina sebutanana. Teu kaluar tina mukhalafah ku aya titik sama dina panyebut. Tegesna sarua sesebutan ka Allah jeung ka makhluk, tapi kaayaanana beda. Contoh, Allah ningali, urang ge ningali. Allah ngadangu, urang ge dedenge. Jeung sabangsana. Tapi eusina mah teu aya titik sama antara Allah jeung urang. Titik beda antara Allah jeung makhluk teu bisa ditataan saking kulobana. Di mana aya sifat kamahlukan, pasti teu aya sifat kapangeranan. Ngan anu wajib diperhatikeun mah daf'ul auham, ngaleungitkeun sangkaan anu salah. Carana leungitkeun makulat di Allah. Allah lain jirim. Allah lain bangsa anu kaancikan ku sifat, ku kaayaan. Allah teu aya ukuranana, teu gede, teu leutik. Leungitkeun bayangan dedegan Allah ukuranana. Teu gede, teu leutik, teu jangkung, teu pendek. Allah teu bisa dibagikeun jeung lain hasil pembagian. Allah teu bagian tina unsur-unsur nu sakitu lobana terus ngahiji. Allah teu cicing, teu euteup dina jauhan. Allah lain nyicingan tempat. Allah lain bangsa sifat anu sok ngancik dina jirim saperti bodas jeung hideung. Allah teu kakurung ku atmosfer lolowong antara langit jeung bumi. Teu kakurung ku jihad nu 10, luhur handap, katuhueun, kencaeun, hareupeun, tukangeun, jeroeun, duareun, antol, pisah. Eta nu 10 arah teh. Allah teu katingker ku bumi jeung langit nu 7, teu kabatas ku zaman,
teu kabatas ku tempat. Dalil nakli tina mukhalafah lil hawadis nyaeta laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Dina surah Asy-Syura ayat ke-11. Henteu aya nu sarupa nanaon oge jeung anjeunna. Anjeunna anu maha ngadangu jeung maha ningali. Sekali deui sarupa dina sesebutan, tapi teu sarupa dina kaayaan jeung bukti. Di dieu saatos Allah nyebutkeun henteu aya nu sarupa nanaon oge jeung anjeunna, Allah nyebatkeun sifat anjeunna anu sarupa dina sebutanna nyaeta anjeunna anu ngadangu jeung anu ningali. Sarupa jeung urang-urang ge ngadangu jeung ningali dina sebutan unggul sarupana. Terus di dieu henteu disebutkeun Allah beda jeung sesuatu tapi Allah teu sarupa. Kusabab kitu ari sifat mukhalafah eta salab mumasalah, tegasna teu aya sarupa jeung nu sejen, lain wujud mukhalafah atawa aya perbedaan nu sejen. Atuh najan makhluk can araya can diciptakeun, Allah mah geus teu aya nu nyarupaan jeung moal aya nu nyarupaan. Lain aya beda jeung makhluk nu araya. Jadi lamun aya dina babasaan sarua misalnya Allah ridho, teu sarupa ridona Allah jeung ridona urang. Saya pami maca bahasan Al-Ghazali tentang Asmaul Husna. Anjeunna nyandak pengertian setiap asma itu tina pengertian yang beredar di antara makhluk. Kemudian bagaimana pantasnya itu disambungkan dengan Allah sehingga Allah itu betul-betul tidak serupa dengan makhluk sekalipun sebutannya sama Ar-Rahman, Ar-Rahim gitu. Itu dina buku Al-Ghazali Asmaul Husna dibahas dengan teliti dengan baik. Ayeuna sifat qiyamuhu binafsihi. Qiyam hartina lain cicing, lain nangtung, tapi maksud di dieu mah jumeneng. Allah jumeneng kalawan zatna. Teu bisa dihartikeun jumeneng ku anjeun. Anu hartina ngajenengkeun diri sorangan. Lamun dihartian Allah ngajenengkeun anjeun, berarti Allah tadina teu jeneng, teras ngajenengkeun anjeun. Kapan kitu teh mustahil lantaran Allah kidam. Kidam zatna jeung kidam sifatna. Si qiyamuhu binafsihi aya dua makna. Kahiji Allah teu butuh kana tempat. Lain teu puguh tempatna, lain teu bogaeun tempat, tapi teu perlu ku tempat. Kadua Allah teu butuh kanu ngayakeun, hartina ayana Allah teu gumantung kana zat lianna. Anu disalab ku sifat qiyamuhu binafsihi eta sagala omongan anu nanyakeun tempat. Oge nyalab omongan kaitan panyarandea. Ari Allah nyarande kana naon kawasana teh eta teu pantes ditujukeun ka Allah. Itu oge teu tiasa ditujukeun patarosan berkaitan buah tina tapak pagawean. Allah kawasa teh meunang ti mana, meunang ti saha, eta teu pantes ditujukeun ke Allah karena Allah mah lain buah tina tapak pagawean atawa pangawaruh ti mulianna eta dileungitkeun oge. Dalil naklina eta cekap ku ayat dina surah Al-Imran ayat 11. Fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Da saestuna Allah eta anu sugih teu butuh tina sakabeh alam. Salajengna pasalirueun tina tekad qiyamuhu binafsihi. Penyelewengan tina tekad qiyamuhu binafsihi.
sepanjang sejarah umat manusia itu selalu ada penyimpangan-penyimpangan terhadap iktikad berkaitan sareng Allah. Tah anu diungkapkeun ku uwa dina bukuna eta anu kapendak ku uwa panginten tina buku-buku nu janten rujukan anjeunna. Tapi nah sabatas sakitu henteu urang mung disebatkeun genep penyelewengan. Salaresna teu genep tangtos seueur penyelewengan. Tah ieu teh kanggo pelajaran ka urang, cobi ditinggal bilih iktikad urang ka Allah nyeleweng. Naon wae kahiji Nasrani. Nasrani nyimpang ngajadikeun Allah dina 3 oknum. Aya Tuhan Bapa, Bunda Maria, Tuhan Anak. Itu oge saurna Yahudi sami ngajantenkeun hayat di Allah, saurna ilmu di Uzair, kakawasaan di malaikat. Jadi dibagi. Terus aya penyelewengan golongan batiniah nyaeta anu ngayakinan Allah nyurup ngancik dina batin. Sehingga parentah Allah kumaha kareteg hate. Mun aya parentah teh uihkeun kana kareteg hate. Sabab Allah aya di dinya. Lain kareteg hate anu bener mah kumaha cek syariat gitu. Tah aya oge golongan pula sifah. Nyimpangna teh nyebatkeun Allah ngancik di alam. Panggerak alam, panggerak Allah. Jadi Allah tehnya alam teh. Terus aya golongan mujasimah anu nganggap Allah ngajungkereng teh ngawujud Allah teh. Jadi mau disebut ayat tangan Allah teh bener-bener tangan ngawujud leungeunna Allah. Gitu. Eta mujasimah. Aya oge mujasimah nuroniyah. Anu boga tekad yen Allah sok ngajenglek dina cahaya langit jeung bumi. Terus aya oge golongan karomiyah anu nekadkeun yen Allah calik anenggleng di arsy. Tah sadaya penyimpangan-penyimpangan eta seseueurna mah dina memahami ayat-ayat mutasyabihat. Penyimpangan-penyimpangan tina ngaetikadkeun Allah biasana lahir tina salah sawiosna memahami ayat-ayat mutasyabihat. Dina Al-Qur'an aya ayat muhkamat nyaeta anu jelas maknana teu matak saliru jeung teu perlu takwil. Teu perlu dibandingkeun jeung ayat sejen. Aya ayat mutasyabihat nyaeta ayat-ayat anu pisalirueun maknana lamun disundakeun sacerewelena matak pageduk jeung hukum akal. Contoh ayat mutasyabihat dina surat Toha ayat 25 Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Aya oge dina surat Al-Fat ayat 10 yadullahi fawqa aydihim. Terus dina surat Al-Qasas ayat 88 kullu syai'in halikun illa wajhahu. Atuh kumaha mun menghadapi ayat-ayat mutasyabihat eta. Tah ulama salaf, ulama nu samemeh taun ka-500 Hijriyah aranjeunna berpendapat yen eta ayat kudu dibekukeun teu meunang dihartian berdasarkan kana ayat wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Teu aya anu uninga kana takwilna angin Allah. Maka ulama salaf mah ngabekukeun dina Arabna sanggakeun we ka Allah itu saur ulama salaf. Maka ayat Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa dihartoskeunana cekap ku Allah kana arsy eta istiwa tos we. Teu kada dihartoskeun naon istiwa. Kemudian ayat yadullahi fawqa aydihim cekap sebatkeun yad Allah
luhureun leungeun maranehna gitu saur ulama salaf. Namun ulama kholaf nyaeta ulama generasi sabada tahun 500 Hijriah aranjeuna berpendapat ku ayana dibekukeun ku ulama salaf jadi loba nu ngamaknaan teu sesuai jeung hukum akal. Maka aranjeuna berinisiatif kanggo nakwil ayat-ayat mutasyabihat berdasarkan ayat wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Jeung kami geus nurunkeun Al-Qur'an supaya anjeun bisa ngajelaskeun ka jalma-jalma kana perkara anu geus diturunkeun ku maranehna supaya maranehna malikir. Lamun ayat mutasyabihat dibekukeun moal mere penjelasan ka jalma-jalma itu emutan ulama kholaf mah. Maka ieu ayat kudu ditakwil. Nu dimaksud ditakwil teh kieu disalurkeun kana harti anu pantes ka Allah kalayan aya alaqah aya patalina antara makna asal jeung makna panyaluranana. Jadi teu gagabah nganakwil ayat mutasyabihat teh henteu kumaha selera. Wa nyontokeun kieu yad tadi dina yadullah fauqa aidihim misalna. Yad dihartoskeunana kawasa. Margi ari kawasa ka Allah mah pantes keur Allah kawasa. Tapi henteu saukur ngan pantesna kada aya alaqah. Naon alaqahna? Wa nyebatkeun alaqahna teh hal mahal. Leungeun teh mahal tempat mintonkeun kakawasaan, kawasa teh hal tingkahna. Terus contoh nu sanesna wajhu anu dina ayat wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Matana fi kullun syai'in halikun illa wajhahu. Tawajhahu di dinya dihartoskeun zat Allah. Kahartos pantes keur Allah. Tapi naon alaqahna? Di dia disebutkeun alaqahna kul jeung juz. Artinya wajah teh bagian tina zat. Ieu kanggo nunjukkeun ka urang teu gagabah nakwilkeun ayat-ayat mutasyabihat lain ngan saukur neangan harti nu pantes ka Allah, tapi eta harti teh kudu aya patalina antara makna asal jeung makna panyaluranana gitu. Atawa eta ayat mutasyabihat dimaknaan ku jalan tauriyah, hartina eta lafaz ngabogaan dua makna. Makna qorib hartina deukeut, makna baid hartina jauh. Tur anu dimaksudna makna jauh seperti lafaz istiwa. Makna deukeutna matuh cicing di ars, makna jauhna miboga jeung miara kana ars. Tur nu dimaksud harti nu jauhna supaya teu pagedug jeung ayat sejen, teu pagedug jeung hukum akal. Jadi memahami makna ayat mutasyabihat mesti diartikan arti yang pantas kepada Allah. Tetapi dengan syarat harus ada alaqahnya. Kalau tidak alaqahnya bisa menggunakan tauriyah, mengambil makna baid. Nah, kaitan sifat anu kalima nyaeta wahdaniyat, abdi tunda penjelasannya dugi karena Jumat payun wae margi. Kieu kaitan wahdaniyat eta cukup panjang ti halaman 52 dugi ka halaman 70 genep. Selain abdina teu acan maca leres-leres nyimak kumaha ieu, maka kaitan sifat wahdaniyat sakali deui urang tepang kanggo namatkeunana engke di minggon payun insyaallah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma inna as'aluka salamatan fid din. Amin. Wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut
wa maghfiratan ba'dal maut wa hawwin alaina fi sakratil maut Amin. najjina minan nar wadkhilnal jannata ma'al abror ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Amin. Allahumma inna nastaudi'uka ma qara'na wa ma hafazna faruduhu alaina inda hajatina ilaih Amin. innaka ala ma tasha'u qadir wa anta hasbuna wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.